awewe cek aing oge sia teh geus kieu kumaha? Naon, Pak? Naon-naon babal cek aing ulah ulin ngetok ngeuweuh teuing ka awewe teh. Ji, aya naon? Ternyata cek si budak awewe sia cenah keuna. Ini parah nih. Rokok sabatang deui ya, tapi korek na. Minjem ke sa di dieu. Aing mah. Budak. Minjem korek. Naon? Minjem korek. Naon Isa? Minjem korek. Ah, bener mana Isa, aing teu nyangka mah cicingeun-cicingeun. Nah, cicingan naon? Pan heueuh aing keur cicing. Minjem korek. Yah, ku aing Isa dibejakeun ku aing upamane ame diwarah maneh tah. Jih, nah jadi ek dibejakeun ka bapak urang. Nah, naon masalahna aing teu pirang minjem korek? Ke heula sa masalah eta masa. Yo, ieu mah harga diri keluarga sa. Sing era sa teh keluarga baba. Aing mah pokona mah ek dibejakeun upamane. Aing indit aing na oge. Cik. Nah, kumaha atuh pirang aing minjem korek harga diri keluarga. Nah, naon ai si budak? Yo, lantas di mana sih budak? Ngomong wae. Yo, anak maneh keur bingung jok. Bingung kunaon kan? Keur bingungan budak sia teh. Heuh kunaon cek aing teh? Aing bieu curhat. Curhat apa curhat sia? Yo, heuh kumaha? Ya, geus aing ah. Fokus we langsung. Yo. Yo, kamu kan wah itu sia teh. Info penting yo. Yo, silakan anak aing. Bapak deui anak maneh. Naon ngerantai kita? Hah? Keur pusing lain anak maneh itu tuh. Arunya sia teh ulang-ulang sorangan. Kapokona keur ieu. Anjing, kitu sia teh budak-budak teh. Kapokona keureuneuh era sia teh harga diri keluarga. Urus Di mana sih pasana? Ya Allah. Apa? Gopang-gopang utang? Gopang utang? Heuh di mana? Tuh. Astagfirullah. Anjing. Si goblok. Ya. Anjing, aing teh kurang apakah anjing. Aduh si goblok. Dasar budak anjing. Cek aing ge Faisal sia teh sing mikir ulah ulin ting ka awewe cek aing oge sia teh geus kieu kumaha? Naon, Pak? Naon babal cek aing ulah ulin ngetok ngeuweuh teuing ka awewe teh. Ji, aya naon? Ternyata cek si budak awewe sia cenah keuna. Naon si budak mah? Ah. Minjem korek cik teh nah jadi awewe keureuneuh palingan tadi bejakeun ka bapak. Sok tah, yo. Warah tas yo. Kumaha nu benerna? Minjem korek cik teh. Nah, hageuni. Anjing. Nah, sia aya naon? Aing lompat di ditu goblok teh siang nginjem korek cenah kunyuk lain awewe si Faisal keureuneuh ai sia jig-jigana keureuneuh. Wasoranna sia teh harga diri sia teh keluarga. Sia ku aing kebotan kunyuk harga diri cungur. Mantep yo eta. Kudu kitu. Pada dong Faisal. Ya lu sia teh. Halo. Pusing kan sia kalau. Rodok teh aing kulingis. Jadi diri sia nyuk. Jangan dulu ya. Kesehatan cuma naon tuh? Aing geus ngeder sayung mana aing dah. Anjingnya baca menang ya ngeder aing dah. Sabur hujan. Deng, sia ucup usaha kuat kabebeakan gitu. Kan sia teh pamajikan can boga cek aing ngajadog we di mah hujan kieu mah. Jisa, da sia makalah ngecek ket. Kumaha aing we ket? Usaha-usaha aing nu ngeder aing. Na geuning sia mun repotna ket. Tah, sia mah di papatahan ku aing teh sok kalah ngegas gitu. Aing mangan saukur mere saran ket bisi sia kalah gering usaha hanteu teh kalah berobat beak duitna teh. Yo, sal. Nu hujanan aing, nu gering aing ket, duit-duit aing. Aing mah malebet minta ka sia ieu ket. Tah, sia mah sok kalah ngadalak-dak gitu kunyuk. Aing mangan saukur mere saran karunya ka sia. Bae sal, aing mah mung dipekarunya ku sia ket. Lah, karep atuh kumaha sia ucup. Oh, sal kumaha aing we ket? Sia ngacedog ulah solobat sarita lah. Oh, atuh ucup maaf. Dia ada non kang laek ku aing mere saran teh. Pan apa meureun ket? Aing teh ngeder teh keur ieu. Unggas atuh sia teh. Tuh, aya baso ikan. Aya ngomong sia baso ikan. Lah, jeung wae. Benar. Bener lah jeung wae. Aya satu. Benar. Bener, aing nungguan ra ape lah. Ya Allah, atuh. Mang, ya, baso mang. Oh, nuhun. Sabarahan? Marebuan. 1000 siap. Aduh, sengit pieu nya. Congit atuh ya mah bakso lauk ya mah. Baso lauk. Lauk bakso. Ladaan mang. Siap. Di ladaannya.
Nya mang ladaan. Tapi ulah disambalan saeutik we sambal nama. Sambal setik. Talian. Yo, mang. Hah? Ngan ieu teh kieu. Heeh. Nyebut nama tadi tuh. Ek dibayar ku itu tuh. Saha itu? Ku si Ucup. Oh, sekalian beren ku si itunya. Nya mang, tuh ku si itu tuh. Tuh, itu tuh. Oh, nya siap. Cup, masuk. Oh, usah sok, siap. Tuh nya mang. Oh, siap. Nuhun atuh nya mang. Siap, masuk. Anjing, tapi yang asal lapar kieu euy keur hujan-hujan kieu sigana ngeunah murak baso euy. Lah, ini kena murak baso lah ieu mah. Lumayan. Mang, baso mang 5.000-an. 5.000 siap. Ini seungit kieu euy. Iya mah seungit si Ujang tadi guys. Aduh, meni seungit cenah. Ya make lada ieu. Sok mang, singeuna bumbuna mang. Siap. Iya mah pasti ngeunah pisan atuh keur hujan kieu mah. Pokona mah meledak pokona mah. Yo. Nuhun ya mang. Nah nuhun kumaha ka dieu lah can kumaha. Kapan can dibayar? Can dibayar kumaha mang? Pan aing enggeus duitna. Nah geus kusaha. Tadi pan enggeus mang, ku si Isal. Anu tadi ngagiroan urang ning. Rek ditraktir. Nah ditraktir kumaha? Ku si Ujang itu cenah erek ditraktir ku maneh. Si goblok, bukan aing teh geus dibayar. Keur mangideur sepi aing teh mang aing nu dirasa. Aing teh hayang apal buru bayar kumaha? Duh, mang. Deui teh artos mah teu gaduh. Ieu we atuh mang ieu. Ku sendal lah nitip di dieu ke dicanak deui. Duh nah ku sendal kumaha atuh ieu teh? Heuh ku sendal mang, da teu gaduh artos. Geus bae atuh lah. Hoyong atunya mang. Gosok. Lumayan lah sendal ge alus ieu. Aing nu dirasa si Isa. Sur aing teh geus pangmayarkeun kalah ka aing malik mayar. Enggak ngider teh hayu we apes we jeung apes aing aya we ka apesana teh. Nu dirasa si Isa. Anjing. Toko parfum euy. Wah, aing mending kene meuli parfum ieu mah aing. Ame teh bawa landak. Anjing, awewe lagi garulis euy. Wah, ieu kesempatan aing yang ngetes ilmu. Teh, Hah? Pergi naon, A? pergi parfum teh. Yang wanginan kumaha, A? Ah, pokoknya anu harum teh, anu bisa ngagoda kaum hawa. Boleh ada, A? Wah, aya awewe geulis kieu mah euy, kuduna dipecak ilmu aing ieu mah. Ti aki aing. Sungsing manis, ya rasa ya risu. Hate aing jeung maneh, hate sia jeung aing. Ya, cobi nu iya sae. Cobi. Teh, entar malam boleh main gak? Oh, boleh, A. Wah, ilmu ti aki aing, hade oge euy. Emangnya mau ke rumahnya jam berapa, A? Entar aja, mainnya jam 7 malam, soalnya A-nya mau kerja dulu. Emang A kerja di mana? A kerja di bank, Neng. Cup. Nakeran mana? Iya, Sal, keur meuli parfum. Sia mah. Tadi di ditu anu ek nawarkeun rongsok cenah aqua. Teuing goblok sia teh. Nah yang naon sia Ucup? Pan heueuh tadi di ditu tuh anu ek ngajual aqua. Udah ya, Neng. Ntar A jemput jam 7 malam ya. Iya, A. Teh, isi ulang parfum yang biasa. Boleh, A. A, emangnya benar si A itu kerjanya di bank? Hah? Di bank. Ojik, ngabang naon si Ucup? Nya meureun teh, data suami jarang pendak. Oh, nya, A. Kela kedapnya. Ini, A. Atas teh, Atas. jantan sabarahan? 40.000, A. Oh, 40.000. Ini teh, Makasih, A. nuhun teteh, nuhun. Mohon, sami-sami. Saya kemana kehead? Nah yang naon si Ucup? Oh naon sia maksudna kehead ngaganggu aing. Rongsok cai mah cicing aing teh keur jeung awewe kehead. Jujur. Pan aing teu apal sia keur ngarayu kunyuk. Mundulkeun sia mah kehead, harga diri aing ka manakeun kehead muka nyahoan. Sia mah. Yo, kehead. Jadi jalma mah apa adanya we, atuh ngaku sia tukang rongsok, ulah ngaku-ngaku sagala. Ji, kumaha carana we atuh kehead ngarayu mah. Nu penting mah hasil dipimaksad kehead. Lah, sia kunyuk ngaku-ngaku gawe di bank deui. Bang naon sia? Bangkrut kunyuk. Bos lah aing mah dung deui temanan jeung sia, aing mah indit lah. Ojik. Nasi Ucup kasandingan naon teuing.